Nah, Abah ayeuna pantos dugi ka kebon teh di Ciwidey ade rek mulai Abah bade video hayang nemongkeun pemandangan aya di Ciwidey teh ku Abah rek ditebongkeun. Tah kawari-wari hapunten bisi Abah salah kata Abah masih menyinggung perasaan wargi-wargi sateasana Abah nyuhunkeun dihapunten. Tah Abah bade nemongkeun pemandangan kawari-wargi pemandangan Abah Tajudin teh nah ieu nu ngaran Amang Tajudin teh bade video bade nemongkeun pemandangan nu aya di Ciwidey teh ieu kebon teh teh mun neplak kebon teh na ge tinggalan teu ngabohong Abah mah tuh tingali belah kidu mun neplak kitu tuh pagunungan anu ngacentul anu luhur ciptaan Allah teh nu aya di buana panca tengah teh aya di Himalaya teh tah aya di Tatar Ciwidey teh ieu geuning tuh katingali pisan wargi-wargi ku dulur-dulur Abah mah teu bohong tah Abah nemongkeun pemandangan anu neplak tingali katingali pisan ku Abah tah tingali kapalih kale tuh kapalih kidul kapalih kulon ieu geuningan ciptaan Allah mah tanah anu neplak ieu teh teu heseun Allahu Robbi Allah pangeran abdi tah ieu tingali gunung tuh langit anu sakeru luhurna oge tanpa tihang tuh tinggalan tapi teu murah geuningan tapi mun buatan manusia mah tanpa tihang langsung bener rubuh tah wargi-wargi kadulur-dulur kabaraya nu aya di kota nu aya di luar kota tah ieu anu ngaran Amang Tajudin teh anu beungeutna geus kanyon kulitna huntuna geus roges bukna geus bodas tanahna geus letoy tah ieu anu ngaran kebon teh di Ciwidey teh tuh tingali tapi da Abah mah kukulingan dina ayeuna we dina lowongna teu ngaganggu Abah mah rek nemongkeun tah anu sebatkeun kebon Ciwidey teh anu hawana tiis teh ieu komo mun usum hujan mah wah Ciwidey mah tiris mata stroberi datangna ti Ciwidey sudah isaran di pasar teh tah kawari-wari tuh gunung tuh langit anu menung di luhur teh ciptaan Allah mah teu heseun geuningan tinggalan gunung nu ngacentul katingali pisan ku Abah tuh kukulilingan Abah teh katingali pisan ku Abah teu bohong Abah mah tinggalan tah Abah apluk-aplukan tingetkeun kacape tinget geus kolot oge Abah teh keur ngajelajah keur petualangan ka kebon teh nu aya di Gunung Ciwidey Ciwidey tah laman wisata Ciwidey mah nu ti suklakna ti sikukna ge daratan nu ti luar kota nu ti luar Pulau Jawa aya anu parihni kadara dieu piknik wisata katingali pisan ku Abah tuh tingali ngan Abah mah kulantaran duitna minim Abah mah rek nemongkeun pemandangan kebon teh we Abah mah tah ieu kebon teh anu ngaranna lemur di kampung Ciwidey teh ieu pegunungan Ciwidey teh tuh ari di ditu mah di palintang anu jalan nu ngabentang nu panjang teh kebon kopi jeung kebon kina ari di dieu mah anu ngahampar teh kebon teh teu kabobodo da Abah mah yakin eces jentre katingali lamun Abah teu video mah teu milemkeun teu dipoto ku budak moal aya tah Abah mah teu kabobodo eces jentre teu acting tingali Abah atuk-atukan ka kebon teh teh lain bohong tuh wargi-wargi tah ayeuna rek leumpang Abah ka bali diuna masih kene panjang berapa kilometer ieu lamun diitung-itung mah tanahna ge ratusan hektar ieu teh kebon teh teh nu sok diproduksi ku naon jah diprodusina teh ku Walini teh cenah produksi teh Walini tah lain bohong tuh aya pabrikna ge ieu tuh ieu mun harare ieu mah can dipanen tinggalan teu aya nu garing-garing tingali sangat parancasan dipanen ieu ieu nu kebon teh Ciwidey teh katingali pisan ku Abah tuh tinggalan ka balik kitu tah Abah kokoloyongan tingali kebon teh teh lain bohong Abah mah da geus kolot ngabohong mah dosa
Abah mah yakin we kakarayapan di dieu di kebon teh. Tuh tingali nembah lebih-lebih ti di puncak. Pabrik kebon teh walini teh ieu. Aduh tuh tinggalan wargi-wargi Abah kokoloyongan. Tah ieu anu ngaranna Amang Tajudin, tah lamun hoyong terang pemandangan anu aya di Ciwidey buka wae. Ah, ah, Amang Tajudin. Sok akuna Amang Tajudin, ketik Amang Tajudin. Amang Tajudin. Tah ieu tinggalan belah dieu gajang. Tah aya nu lohong belah dieu tingali. Oh, neplak pisan ka gunungna katingali tuh kebon tehna anu ngahampar katinggal. Wargi-wargi teu ngabohong. Wah mah tingali ngan ayeuna mah dah dacan waktuna anu manen. Katingali ieu mah ni harayo kieu tingali ieuna ge tuh tingali biasa mah di jamretan ngaranna teh. Ngarang teh sirungna sae. Tinggalan ieu. Aduh Abah batuknya. Oh bong geus kolot. Batuk we nyarios noroweco. Hapunten ka wargi-wargi Abah teh nyariosna kitu keneh cenah Abah. Keun da ka mangabisana Abah teh sakieu. Nuhun ka wargi-wargi ka dulur-dulur nu aya di lembur aya anu kota piduana bae. Mudah-mudahan we sing terkabul cita-cita Abah teh. Abah teh hayang gaduh kanarahan. Hayang apluk-aplukan ka leuweung ka rumah teh ka gunung. Ai gaduh motor mah anu sae. Aduh hampir-hampiran mogok. Motor teh kulantaran motor geus butut. Teuwikeun bae urang mah. Nu penting mah urang mah lain butuh motor anu sae, butuh mah butuh suku supaya ulah mogok di jalan. Ulah sampai si jago mogok, tapi Abah mah alhamdulillah kersanding Allah geuning tiasa we tah Abah mah panjang anu dilalakonkeun di dieu mari caritakeun ningalkeun pemandangan teh kulantaran aya panjang-panjang teuing mah sok teresepeun tara nepi ka taramat nongtonna ge. Tah Abah bade mengucapkan terima kasih kaluruh hatur nuhun. Abah bade mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah wal hinayah wal barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.